Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita kawin jeung jurig iprit. Ayeuna kantun bagian anu ka 10 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Arjuna Ireng. Kangge Kang Arjuna Ireng ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng. Atuh sumangga kanu teu acan sabreb geura sabreb heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kawin jeung jurig iprit bagian anu ka 10na. Kumaha salajengna? Para wargi sadayana, harita Badri terus lempang ngajugjug ka imahna bosnana. Leungeunna pageuh ngadengkek beuheung si Kohar. Sapaparat jalan si Kohar teureun-eureun humarurung, lianti sukuna anu sapengkor oge beuheungna karasa nyeri tur eungap. Tapi manehna teu bisa kukumaha, sabab hese rek hojah oge. Tanaga Badri leuwih bedas tibatan tanaga manehanana. Gancangna carita anjog ka imah bosnana. Kabeneran jelemana keur araya. Atuh Badri tuluy bae ngalepaskeun dengkekanana tina beuheung si Kohar bari satengah nyuntrungkeun. Aya naon? Ieu teh aya naon? Tanya bosnana jiga nu ruas. Punten bos. Punten ya, bade ngawagel waktosna. Ieu si Kohar rek aya prayogi sorna teh ka bos. Tembal Badri leuleuy nyaritana mah ngan rada teugeuh. Oh, aya naon har? Aya naon? Bosnana malik neuteub ka si Kohar. Nu ditanya ukur ngeluk tungkul jiga beuk menang mabuk, murungkut siga nu soak. Ngomong atuh sia teh kehet, sok ngomong nu bener. Cek Badri rada nyentak. Bosnana rada kerung oge nempok kitu teh. Teu nyangka lamun Badri wani sesentak ka si Kohar model kitu. Sabab sakanyaho manehna mah najannya oge Badri teh lanceuk iparna. Tapi lantaran si Kohar mah jawara jeung galak, jadi sieuneun ka adi beuteungna teh. Tapi naha ayeuna bet kitu. Gua geus parasea anu duaan teh kitu pamikir bosnana waktu harita. Lantaran si Kohar cicing wae, akhirna Badri nu nyarita. Punten ieu teh bos, kieu bumi mah teh apanan tos digaleh ku si obos, tapi parabot abdi aya keneh di dinya. Tah maksad teh abdi bade ngabantunan heula parabot anu abdi sareng anu pun bojo kitu tah bos. Oh kitu, nyaheug bae atuh Bad. Kedeung heula nya urang cokot koncina. Teu loba nyarita deui bosnana tuluy bae asup ka jero imah, maksud rek nyokot kunci imahna Ma Aci. Tekung silila bosnana geus kaluar deui. Tah ieu kuncina Bad, cokotan we ku sorangannya. Lamun geus barang cokot barang-barangna anterkeun we ka dieu. Cek bosnana bari ngasongkeun kunci imah ka Badri.
mohon bos, hatur nuhunnya bos. Kayak ku si Kohar jajapeun deui ka di kuncinanya bos. Temal si Badri bari ngareret ka si Kohar anu masih keneh ngaluktung. Anu direret ukur ungguk bari tetep tungkul bae. Lianti keur ngararasakeun ka nyeri teh. Oge ngarasa era payo nama ka bosnana. Era nama pedah manehna geus disentakan bae bari jeung dina kayaan teu walakaya ku Badri di hareupeun bosnana. Sanggeus kitu mah teu loba carita deui Badri tuluy amitan. Wanci geus reup-reupan waktu Badri jeung si Kohar ngajugjug ka imahna mah Aceh teh. Teu digusur jeung teu didengkek deui ayeuna mah. Si Kohar leumpang di hareupeun Badri bari ingkut-ingkudan. Suku katuhuna anu dibabad ku bincurang Badri katempo bareuh ayeuna mah. Ari Badri nuturkeun di tukangan si Kohar bari sakali-kali naplek kana bujur si Kohar persis we sigakeun ngagiringkeun paling hayam. Sanggeus nepi ka tempat anu dituju nya imahna mah Aceh tuluy bae Badri muka panto imah asup ka jero anu saterusna mah beberengkes barang-barang anu rek dibawana. Teu loba anu dibawana ukur pakaian nenghil mah buku-buku jeung keperluan sakolana sarta babaraha baju manehna jeung nyootih anu sakira-kirana masih kene aralus dibawa ku Badri. Rengse beberengkes Badri tuluy kaluar deui ti imah bari ngajingjing koper sarta ngagandong rangsal jeung tas nenghil mah. Tah ayeuna tulakan deui pantona sia bebel terus engke bikeun kuncina ka bosnana kade kudu dianterkeun ceuk Badri bari ngasongkeun kunci imah ka si Kohar nu harita masih kene katempo puringisan. Si Kohar ukur ungguk bari nampanan kunci kalimah sakacap-kacap acan anu kaluar tina bibirna. Sanggeus kitu mah kalayan teu amitan deui tuluy bae Badri ngaleos ninggalkeun eta patempatan ninggalkeun si Kohar anu ngeluk tungkul. Harita Badri leumpang mapai-mapai jalan satapak anu berasna kalembur pentas. Harita kayaan alam teh geus mimiti paroek di masjid geus kadenge nu maca amal-amalan nandakeun yen sakedeung deui teh bakal datang waktu maghrib. Sajroning leumpang nate pikiran Badri kumalayang kaditu kadieu. Najan hatena ngarsa sugema geus bisa ngawarah adi beuteungna sakaligus mulangkeun kanyeri anu jadi pamajikanana. Tapi da anggar ari uteukna mah uleng neangan cara pikeun menangkeun jalan usaha. Sabab ceuk pikirna dirina teu bisa nganggur lila-lila. Anak pamajikanana butuh dalahar jeung butuh biaya jeung kudu boga imah sorangan najan bari ngontrak-kontrak oge. Teu mungkin ari kudu cicing salilana di imahna Pa Anwar mah. Eta deui batur kasebutna cacakan cicing jeung metoha oge geuning sakitu piomongeunana komo ieu numpang di imah jalma anu teu diwano. Barang Badri ngaliwat kalebah jalan anu sunyi sarta harieum ku tatangkalan ngadadak harita aya sora anu ngagerowan. Kang, liren heula Kang, liren. Badri ngarandag sakedeung tuluy culang cileung kasabudereun eta patempatan. Tapi sanggeus dirasa eueuh sasaha Badri tuluy deui neruskeun lengkahna. Salah denge jiga nama kitu gerantos Badri berjeng ngalengkahkeun deui sukuna. Tapi karek oge babaraha lengkah geus aya deui sora anu ngagerowan. Kang, antosan sakedap Kang. Sora nu ayeuna beuki deukeut kadengena. Atuh Badri ngarandag deui. Barang ret ka sisi jalan gebeg. Badri ngagebeg tetela didinya
geus kasampak aya orai hejo anu kacida gedena. Atuh Badri undur-unduran ruas jeung sieun campur ngajadi hiji kakaraeun saumur dumelah nempo orai anu sakitu gedena. Tong sieun Kang, ieu abdi tong sieun. Kandege deui suara awewe nu nyarita. Badri atuh beuki nambahan we karuasna. Sanggeusna nyaho yen tetela bijilna eta sora teh ti orai anu aya di hareupeunana anu sakitu badagna. Saha anjeun? Mun nya orai biasa cicing di dinya ulah gerak. Tapi lamun nya juri sok geura nyingkah sing jauh ulah ngaganggu. Badri mere parancah manehna inget kana omongan kolot baheula. Lamun manggih orai kudu diomongan kitu heula memeh dipayahan teh. Nyai mah moal ngaganggu Kang, moal ngaganggu. Si orai ngomong deui, nya saha atuh anjeun teh sabenerna nah megatan jajalanan kaula. Lamun bener moal ngaganggu jung geura nyingkah ka ditu ulah ngaganggu jalan kaula. Wanohkeun nyai teh anu kantos ditulungan ku Akang kapungkur. Badri kerung teu ngarti kana naon anu keur dirandapanana harita. Hatena pinduh tanda tanya. Nah saha atuh eta orai teh anu sabenerna? Dirina teu rumasa geus nulungan eta orai. Panggina oge kakarak harita. Sabot Badri keur dina kayaan digugulung ku rasa kabingung. Ari cilegedeg teh eta orai hejo teh ngajang ngelek jadi seorang awewe anu pohara geulisna. Geulis kawanti-wanti endah kabina-bina, geulis bawani ngajadi lir widadari anu nembe turun ti kahyangan. Saking ku geulisna eta katempo awakna sampulur, kulitna koneng umbyang, bitisna jaksi sajantung, cangkengna kawas papanting, leungeunna ngagondewa, ramo-ramona marucuk eurih, beungeutna ngadaun seureuh, irungna bangir, gadona endog sapotong lain endog sasaya. Bibirna ipis, tarangna kubung-kubungan, irungna kubung-kubungan, tarangna jamentrangan. Pokona nempo bibir anu amucuy beureum bari ipis, matak ponyo kanu ngenyot. Halisna ngeceler paeh, panonna cureuleuk, jeung buukna hideung meles panjang ngarumbay ombak banyuan. Atuh bogoe Badri jadi curinghak. Tuluy mundur babaraha lengkah ka tukang. Si orai anu kiwari geus robah wujud jadi awewe teh imut galenyu, imut ngagalenyu, imut kareueut, imut pamirut anu bisa ngaruntageun hate atawa jantung hiji lalaki. Akang ulah ruas atanapi sieun teu kenging Kang. Kadongkapan abdi ka dieu teh sejabade mulang tarima kana kasayan Akang anu parantos kersa nulungan abdi waktos kapungkur Kang. Saenggeus nempo rupa anu sakitu geulisna sarta ngadenge sora anu sakitu halimpuna, Badri jadi tenang ayeuna mah. Rasa kasieun ku orai jadi eueuh sabab manehna yakin yen kiwari anu aya di hareupeunana teh lain jalema anu rek boga niat jahat ka dirina. Buktina geuning ngomongna meuni leuleuy. Saha atuh sabenerna salira teh nyai? Cek Badri tumanya. Tapi si awewe ngadon trepeh bari imut. Badri sakali deui tumanya ka eta awewe. Saha anu sabenerna nyai teh? Tangtosna oge sanes ti bangsa manusia nyai teh. Sarengna deui Akang mah teu rumaos parantos nulungan ka salira. Pamila restea mah Akang tos ngadamel kasayan eta iraha sareng di mana nyai? Deui eta awewe teh imut ngagelenyu sampe ngajawab paneti Badri. Akang, nah Akang emut keneh kapungkur. Waktos nuju Akang masih masantren keneh. Akang kantos nulungan orai anu kabedil ku paninggaran nalika Akang nuju ngarit.
tah eta urai teh mangrupikeun wujud aslina Nyai. Badri ngahulang nginget-nginget karena mangsa kejadian katukang-katukang anu dicaritakeun ku eta awewe. Sanggeus lila mikir tang tungtung nama brebe kasawang ku Badri mangsa ngubaran orai hejo anu tatu akibat ku mimisna paniku mimis paninggaran. Ari paninggaran teh mimis nyasab pamiarsa, mimis nyasab gitu. Oh, mohon emut aya namanya, emut. Tapi apanan harita mah anu ditulungan ku akang teh orai hejo. Nah ayeuna Nyai anu bade mulang tarimana geuning. Salaresna eta orai hejo teh wujud asli Nyai Kakang. Nyai? Kumaha maksudna Nyai? Sumuhun Kang. Salaresna Nyai teh ti bangsa siluman orai. Harita Nyai alit keneh nuju ameng kadinya. Tapi geuning teu nyangki ngadon kakeunaan ku mimis paninggaran. Badri unggut-unggutan kakarak ngarti ayeuna mah. Jadi teu ngarasa hemeng deui kuno keur karandapan waktu harita. Oh, mohon. Kahartos. Teras ayeuna bade kumaha maksud Nyai teh? Ayeuna abdi bade ngiring sareng akang. Bade ngabantos sagarupi kapriogian akang. Mung eta anu tiasa dipidamel ku Nyai kangge mulang tarima kana kasayan akang kapungkur. Abdi bade ngiring nyarengan akang. Duh Nyai, moal tiasa atuh pami Nyai ngiring ka akang. Akang teh tos gaduh bojo, tos gaduh putra. Tang tosna bakal timburu pami aya istri anu dibantun ku akang ka bumi teh Nyai. Moal Kang, tenang bae. Nu tiasa ninggal ka abdi teh mung akang nyalira wungkul. Nu sanesna mah moal aya nu tiasa ningalieun ka abdi. Kalebet garwa sareng burang kali akang. Akhirna sanggeus kitu mah Badri ngidinan oge lamun eta awewe teh milu jeung manehna. Lantaran geus yakin moal ngaganggu ieu. Lian teh eta Badri oge lalaki biasa anu normal. Jadi resep we nu aya dituturkeun ku awewe anu geulis. Gancangna carita bareng jeung ngagalindengna sora adzan anu nguluwung ti masjid. Harita Badri anjog ka imah anu dicecingan ku anak pamajikanana. Assalamualaikum. Sampurasun. Neng, Nyi. Assalamualaikum. Badri uluk salam. Tapi simpe taya nu nembalan. Sanggeus sabaraha kali uluk salam kakarak di jero kadenge aya sora anu lumpat. Pantau muka disusul ku Nyi Otih bijil ti jero bari hari weus-weus. Neng Hilma katembong nangkep kana cangkeng Badri. Waalaikumsalam. Tembal Nyi Otih. Sanggeus kitu mah tuluy bae Badri asup ka jero imah. Babawaanana ditunda dina kursi anu aya di rohangan tamu. Ret Badri ngareret ka pamajikanana. Rada kerung oge nampo Nyi Otih beungeutna anu jiga sepapias lir taya geutihan. Sepapias bangun nu geus manggih karuas. Kunaon Nyi? Pamun teu meuni pias kitu geuning Nyi? Ceuk Badri. Sieun Kang. Tetela ieu bumi teh aya jurigan Kang. Juri. Ari Nyai, jurig naon ieu teh Nyi? Ceuk Badri kerung. Tadi waktos akang nuju teu aya. Seueur kajantenan anu araneh pisan Kang. Aneh kumaha Nyi? Eta mah mung raosan hungkul panginten. Tos ayeuna mah mending urang salat heula yu Ayo. Mangga Kang. Engke dilajengkeun deui nyariosna nya Kang. Nya, hayu. Mending salat we heula ayeuna mah.
gawe ngadongeng nama lamun geus salat geus ngopi geus naonnya geus rine ayeuna mah ujug-ujug euleuh waktos nah kabujeng seep keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui sate acan mamang amit mungkur amit mundur ti paeun para wargi sadayana hayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.